Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateneung, silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saatike tenyangka bakal papisah, belum nyamer munggel tangkal pangharpan. Wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Suara Karawang 102,2. Gila, nyerong ngenca, tenggelan kepeng lengan kenca, ngahanca pepeutean Suminar anu belah kenca. Suminar ngagentak malik nyerong, ngabarengan gerakna perep katuhu, ngadius, dek ngagempur banget. Inten Sari bikat ngelalapkeun badana. Suminar ngahanju, bari panona burial bonceli, lantaran hulu angeuna pisan dina waktu harita beunang ditoto. Sabot kitu, perep kenca Inten Sari ngadius nyusul tepus. Suminar sanajan masih keneh ngarasakeun kanyeri anu nyelek dina hulu angen, ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Orokaya Inten Sari geus nyelek gedek manten sarta langsung manehna nyamberkeun gerakan sapu angin. Dampal suku Suminar dirampin. Suminar ngoceak bari badana langsung ngegedebut. Suminar nyorowo bari seret ngudar karembongna, disamberkeun kena bincurang Inten Sari. Inten Sari rikat ngajaul, Suminar ngagentak ngagurinjal, sarta langsung nyusul tepus ku kebutan karembongna, dek nyabet beheung.
sedangkan Inten Sari rikat mancokeun leungeunna ngan sakadar gerak tipu mancing maung di jero guha. Grawal pigeulangna kabelit ku Karembong sarta samemehna Suminar nyentok Karembongna. Inten Sari kalawan sakilat naker nyabut peso balatina. Ya! Karembong jadi dua geus kitu mah bes peso balatina dina waktu harita disesapkeun deui dina cangkengna. Setan sia, galadang sia, kadon ngaruksak Karembong aing sia ha. Suminar teu sirikna Buriabun Celi dumeh Karembongna jadi dua. Nah atuh sia make ngagunakeun pakarang sosoranganan. Nah teu sanggup yang ngeureupman aing bade lemor. Tah dalah lemok tah sesebitanana. Inten Sari ngagantawang bari ngabalangkeun Karembong anu sapotongna deui kana beungeut Suminar. Aduh sia, dipodanan sia ku aing. Suminar ambekanana nepikeun kareng hapranju. Coba we deuleuh, ari bisa mah lamun hasil bisa barengan sia teh ngalemetan urut aing. Inten Sari mapanas. Setan sia, galadang sia. Suminar nepi kalat bae poho sebrut. Manehna narajami heulaan. Inten Sari ngan ukur ngagilek nyerong kalawan geus kajudi nu jadi lawan geus leungit temah wadina. Dihancak carehamna dirampit babajegna ku gerakan sapu angin. Gebuk Suminar ngebebengkang deui saperti tadi. Katingali Suminar geus nyelegedeg deui sinar panona maning ngagedur hurung sarta beungeutna beureum ngembang wera pangaruh amarahna anu geus kacida ngabubulakna. Sebrut manehna ngegempurkeun peureutna. Inten Sari ngageser ke belah kenca, tapi Suminar ngagentak ngangsrodkeun awakna bari jeung ngilepkeun leungeun katuhukna. Anu maksudna dek ngagempur careham ku badugan siku. Orokaya Inten Sari rikat ngalelepkeun sirahna jorah ke belah katuhu nu dibarengan ku gerakna leungeun kenca dek ngajambret dada. Baik Suminar ngagentak narik suku katuhuna katukang ngagunakeun jalan luar sedangkeun tenggelan leungeun kencana dihembatkeun ka handap. Des pigelang leungeun Inten Sari anu dek ngajambret kana dada teh dina waktu harita dihakan ku tenggelan kedet. Geus kitu gila Suminar nyerong enca bari ngahiatkeun dampal leungeun katuhuna dek ngagamplang kana pipi. Anu tumerapna ka Inten Sari nu kaayaan leungeun kencana keur ngerepeng ngagentak ngagilek ka belah katuhu. Serat suku kencana ditarik ka tukang ngabarengan leungeun katuhuna. Beres pigelang leungeun Suminar dina waktu harita anu dek ngagampleng kana pipi teh digagalkeun. Bareng jeung eta srong Inten Sari dina waktu harita ngasupkeun suku katuhuna ngarodon jeung gerakna leungeun kenca. Manehna ngagunakeun jurus suduk tunggal sedangkeun leungeun katuhu Inten Sari anu mentas ngahancap pigelang lawan sakilat ditilepkeun. Anu saterusna dipadukeun kana beungeut lawan. Benturan suduk tunggal nu ngahanca iga burung meh bareng keunana jeung gedoran siku ngahanca gado. Sabot kitu
lengan Intan Sari anu mentas nyatro sakilat muka anu saterusna ngagamplang kana peheung ku tenggelan dampalengeun. Bareng jeung eta lengan kenca Intan Sari geus nyuruntul deui ngasupkeun jurus suduk tunggal anu ayeuna mah keunana kana hulu angen. Begituna Suminar anu geus kakoncara garang teh akhirna mah dina waktu harita ngocea bari badana ngageblak ka tukang. Tapi sanajan kitu tetela Suminar teh daya tahana lain bantrak-bantrakeun harita oge ngagentak manehna ngorejat deui sebruk narajang miheulaan petalakuna ditilik-tilik teh kalakah beuki garang teu beda ti gerakan macan tutul bikangna. Sedangkan Yuda anu keur adu hareupan jeung Pajarot sageprakan mah manehna teh siga anu kadese. Kukituna pantes sabab pangalamanana masih kene jauh tinggalin lamun sek dibandingkeun jeung Pajarot anu beunang disebutkeun geus legok tapak genteng kade. Ngan bae ngaran-ngaran murid Pajatira sarta akhir-akhir ieu pipilueun digembleng ku Aki Abiasa manehna kalawan tapis naker geus bisa ngebendung gempuran-gempuran Pajarot anu matak mateni. Malah dinedekna narajang tumerapna ka Pajarot lumayan meh-mehan kawalahan lantaran gempuran Yuda dina nyamputna teh estuni meningan sakila. Duta suara karawang 1,3. Waktu Pajarot aya kesempatan pikeun narajang pereupna nyuruntul dek mepeg cukang irung rikat dina waktu harita ngadengdekeun awakna bari ngagunakeun suku katukuna ka hareup sedengkeun suku kencana ditarik ka gigir ngawangun gerakan serong bareng jeung eta pereup Pajarot anu ngadius teh dina waktu harita ku Yuda ngan ukur ditoel ku curugna ngagiwar ka gigir sajalan jeung gerakna dampal suku Yuda metak ka handap dipake ngael babajek Pajarot teu ngalobakeun di pamola galeong bae Pajarot ngadon ti susut nyungkruk bangusna nyium taneuh. Ada bangkar walas ya setan. Pajarot nyarekan bari ngagentak nyusut bibirna anu ngadadak jadi uriwih jeding sarta ngadadak ngaberbei ngabijilkeun getih tina sungutna panona ngagebur hurung sedangkeun beungeutna nambaga asak lir beusi atah beuleum. Alus kaula mah bangkar warah cing ciri aing asak warah tapi Andika kolot-kolot atah warah. Bener teh kitu Ki Jarot. Yuda ngabalikeun nyarita kituna teh bari jeung ngahehe sagala rupa petalakuna estuning mapanas naker. Naon sia? Gampang naker nya capek teh. Pajarot nyarita kituna teh bari ngagentak hudang. Wani sia teh ngalawan kaing. Bet kawas anu ngalinur Andika mah Jarot.
Teu wani mah moal nya. Andika nepikeun ka nyium tangeuh kitu atuh. Yuda nyarita deui ditungtungan ku ngahehe satengah anu ngancunan. Alah, beuki lancang sia teh ha. Hayang dipodaran sia teh ku aing ha. Pajaro beuki ngabudael amarahna. Pangrasana diheureyan ku budak satepak. Ih, teu naon. Ari memang mah geus pasinina ka ulah. Heuh maksud teh kudu paeh ku leungeun Andika Jarot. Nganaha kira-kirana. Daek kitu Andika tanggung jawabna ke pangeran. Yuda nembal bari tetep sayaga. Panonna netep seukeut pinuh ku kawaspadaan. Nitenan gerakna nu jadi lawan anu geus tangtu bakal ngabahayakeunana. Asusia teu kudu nanggung jawab da lo ha. Paling-paling ngan ukur ngabungkus bugang si laing sia da lo. Pajarot nyarita kitu nate bare sebrut narajang dek meupeuh kana carehan. Sasar teuing nyarita teh Jarot. Yuda dina waktu harita bari ngagentak malikeun beungeutna. Sup ngasupkeun peureuhna pikeun meupeuh iga burung ku leungeun kencana. Sedengkeun Pajarot anu memangna dina waktu ayeuna mah tindakanana leuwih ati-ati, sakilat naker ngagilirkeun badana ngabarengan gerakna leungeun rek ninggang kana cukang irung. Tapi Yuda rikat dina waktu harita jingkrak. Kecot manehna nyiduhan kana kumis Pajarot anu memangna kacida cokromna. Cegan sia Pajarot nyarekan bari rikat nyusut ciduk anu namblok dina kumisna. Geus kitu sebrut manehna ngadiuskeun peureuhna sajalan jeung gerakna awak anu ngagilek nyerong nuturkeun posisi anu jadi lawan. Sedengkeun sukuna geus ngajengkat sabelah rek ngabeset beuteung anu jadi lawan. Tapi Yuda rikat ngajaul ka gigir bari nejehkeun dampal sukuna. Sedengkeun leungeun katuhuna diheatkeun ka gigir rek ngagamplang kana puhu ceuli. Orokaya Pajarot nu ayeuna mah gerakanana leuwih rancingeus. Manehna rikat ngarempod bari ngebalieurkeun beungeutna sarta leungeunna dironjangkeun ka hareup satekah pola dek ngarawel suku anu jadi lawan. Tapi Yuda teu eleh getah kalawan sakiceup naker geus bisa ngarobah gerakanana. Sukuna ditarik sarta leungeunna anu keur waktu tadi dek dipake ngagampleng. Sakilat geus ngulawit ka handap anu saterusna ngajedak ngahakan kena pikelang leungeun anu tumerapna ka Pajarot nepikeun ka ngerepeng. Kukituna dampal suku Yuda nu tadi ditarik ayeuna ngagentak dibalikeun deui cedak nyayang kana gado anu tumerapna ka Pajarot nepikeun ka ngagaleong. Sabot kitu Yuda rika nyusul tepus ku gempuran heureub kenca katuhuna. Geus kitu cedak ngepeng puhu ceuli cedak deui dikepeng iga burungna. Wah doba. Akhirna Pajarot ngoceak gepuk manehna nambru bari ngadadak sungutna ngabudah. Tumrapna ka Toharja nu memangna dina waktu harita sakilat ngareret kanu jadi bapakna lain deui ngaranjugna. Tapi ulah boro-boro make bisa nulungan
sedengkeun kaayaan manehna sorangan oge sasatna keur kawalahan yang hareupan anu jadi lawan. Kalawan anu teu disangka pisan ti anggalna, lawanna teh sakitu beratna. Padahal kurang kumaha manehna ti cingceungna, tapi tetep we manehna teh kabeunangan. Nu dijaga ku manehna gempuran dampal suku, nu memang ngabukti sakitu matak ngebahayakeunana. Tapi ongkoh-ongkoh bae kanyataanna mah dampal suku Turangga teh teu bisa dibendung, sarta geus aya sababaraha kali ngacekuk kana kekemplong ejeun iga burung. Kalahkah beungeut na deui bukbek benang digempur ku peureuk-peureuk uleud, tinggal jerot kana tukang irung ejeung palipisan. Lantaran perhatianana ditujukeun teuing kana dampal suku Turangga anu beulah katuhu. Waktu Toharja ngejaul ka tukang pikeun ningkahan panarajang, tembo Turangga rada ngajarijeug lantaran dampal suku kencana mecel nincak batu buleud. Kukituna mani hareupeut naker Toharja nyampe bari nyamberkeun pereupna. Tapi alusna harita keneh Turangga geus bisa deui ngawasa dirina, mireungeuh peureuk ngadius. Manehna lain ngejat, tapi manehna kalah ngagentak dina waktu harita ngangsorotkeun suku kencana ka hareup. Gempuran peureuk Toharja digagalkeun ku takisan leungeun kenca. Ayo lawan. Tapi Toharja ngagentak ngasupkeun peureuk kencana dek ngagembur palipisan. Tapi orokaya dampal suku Turangga anu belah katuhu maningan sakilat naker jor indung suku Toharja anu belah kenca dijejek satakerna. Toharja ngagero sarta leungeunna dina waktu harita dua nana Rangga kabawa ku gerakan refleksna. Sabot kitu Turangga kalawan sakilat naker geus bisa ngasupkeun jurus timpuk miringna. Sekaligus nembrak dada. Toharja ngegerung sarta badana dina waktu harita ngadang heua ka tukang oge samemeh manehna bisa naon-naon. Turangga rikat nyangsrot dek nyusul ku gempuran peureupna, tapi kapaksa ngageblos lantaran Toharja dina waktu harita maksakeun maneh luncat ke belah kenca. Orokaya wajah Turangga bener-bener matak seber anu jadi lawan. Sakilat dampal suku nangahelang kagigir sarta seperti biasana tajong kutawaringin teh tara meleset tina sasaranana ngajekuk kana beteungna pisan. Geus kitu gila Turangga nyerong ngatuhu, tapi Toharja oge nu memang tingkat pangabisana lain ipis-ipis manehna geus bisa ngawasa dirina. Barang mireungeuh lawanna mali manehna ngagentak miheulaan ngasupkeun gempuran peureupna. Turangga rikat dina waktu harita ngageser ka belah kenca. Gila manehna ngenca ngabarengan gerakan dua leungeunna. Dua gempuran sekaligus datangna nyaeta leungeun katuhuna ngahanca pepeuteuyan, sedengkeun leungeun kencana dina gerakan jurus timpu ngagejrot kana careham. Geus kitu peureuk katuhu Turangga sakilat nyusul tepus ngagedut kana palipisan sarta dibarengan ku gerakan suku katuhuna ngagejret deui kana indung suku. Wah, Toharja ngagerung sarta paparahna mah rek ngagentak ngajaul ka tukang. Tapi cilaka sukuna page teu bisa dikejetkeun lantaran tetep dijejek indung sukuna ku Turangga.
Kukituna maneh nangan ukur bisa roroesan kawas anu keur diajar ngojay lantaran sukuna anu sabelah geus katalanjuran ngajengkat anu pikeun turangga mah geus teh hese beleke deui ya beureub kenca katuhuna ngahanca gadog jeung cukang irung ya kutun jelan tuur ngabesen kana hulu angen bareng jeung eta beureub kenca turangga ngadius ngagunakeun gerakan jurus timpuk dua cepot ngembrak dada tobat akhirna Toharja dina waktu harita ngocea bari badana ngabelesat ka tukang anu saterusna ngegebut kana taneuh jumpali sababaraha jungkal bari nyebrotkeun getih hirup tina sungutna Duta Suara Karawang 103,2 FM. disangka nama tamat ngan samedinya Toharja teh moal aya deui hojahna tapi mata kaget nate manehna ngagentaknya legedeg deui sanajan sungutna masih keneh ngalai ngaluarkeun getih hirup lalambaran sarta seret bae manehna mesat bedogna sigana teh geus teu dibalitungkeun deui korebat bae bedogna dina waktu harita disabetkeun gerakan anak menenyewu deuk ngahanca kana sirah modal sia turangga Toharja ngajorwok garang tacan waktu na Toharja turangga nambalang lep ngagunakeun gerakan kunyuk nyumpuk jorat ya siku Toharja dihancak ku tenggelan leungeun katuhu jorat cedak bincurangna dihancak ku tajongan ku tawaringin ya Nasya Toharja nyarekan bari eje ngajareje tapi gerakan bedogna terus ngaheat di belah kenca dek ngahancak kana cangkeng anu tumerap na katurangga kapaksa dina waktu harita kudu luncat ka tukang seret manehna mesat siku-sikuna serepet bedog balik deui ngabarengan badan Toharja ngangsorot ka hareup tapi turangga teh eleh dia ngagentak manehna dina waktu harita ngajorelat ke belah kenca hiu cedak pigelang Toharja dihancak kusiku-siku cerelat dia beureub kenca turangga nyayang kana palipisan Toharja ngahargung bari ngalenggak tapi manehna ngagentak narik suku kenca na ka tukang anu ngajadikeun badan manehna ngareundek sagemblengna bedogna disabetkeun dek ngahancak kana bincurang jerat turangga dina waktu harita luncat ka luhur cedak bedogna dijejek ku dampal suku belah katuhu bareng jeung eta dampal suku kencana ngaheat ka hareup nyayang kana gado Toharja ngagerung sarta sirahna dina waktu harita ngalenggak deui bae blah manehna nang karak bengkang bedogna lepas tina panyekelna lantaran dijejek ku turangga tapi ngagentak Toharja ngagurinjal bari langsung ngajauh ka tukang aya keneh hate Toharja turangga ngahehe sap siku-sikuna disesepkeun deui lantaran lawana ayeuna mah geus lemor setan sia montong kalah kececengiran si kurang ajar haram sia deuleu si Toharja kudu medok di pakalangan ha Toharja ngagantawang sebrut manehna ngadiuskeun peureutna sarta petalakuna saperti anu karancingan ku iblis
Gening kabet si ganu kasurupan toh Harja. Turangga ngaheheh deui. Jorelat. Manehna jingkrak, tapi toh Harja anu memangna geus nekad sejak ancur-ancuran, manehna ngagentak mali. Sebrut. Jurusna nyampe, lep. Turangga dina gerakan kunyuk nyumput. Jorelah, kabelah katuhu bari nyebrutkeun leungeun kencana ngagunakeun jurus colok. Toh Harja rikat ngagilirkeun badana kabelah kenca nu dibarengan ku ngajengkatkeun suku kencana ka tukang. Hiu, des. Pigelang leungeun Turangga dihancakut tenggelan leungeun katuhu. Sabot Turangga ngerepeng peureup kencana sakilat naker nyebrut ka hareup ngarodot jeung suku kencana. Turangga maksudna mah dek mundur orokaya suku katuhu toh Harja dina waktu harita kaburu ngecedak manten ngejejek kana beteng. Turangga ngahanju tapi sanajan kitu manehna masih kene bisa ngawasa dirina sarta barang dek dihanca deui ku gerakan dua peureup anu patutur-tutur. Turangga rikat depok dina gerakan Garuda Ngupu. Bukuwe leungeun anu geus katalanjuran nyolodor ka hareup teh teu asa-asa deui. Cedak bae sikuna dibanting ku dampal suku. Toh Harja ngagero bari ngagentak ngajaul ka tukang. Sedengkeun Turangga rikat dina waktu harita ngabelegedeg. Sebrut bae manehna nyusul tepus ku gerakan lembu wulung. Gempuran peureup Turangga nu ngajedak kana palipisan disusul ku tenggelan kepeng nu ngahancap puhu ceuli kalawan dibarengan ku tunjelan tuur ngabeset kana angen geus teu bisa disingkahan deui mangrupa gempuran anu matak ngalumpuhkeun. Sarta harita keneh oge toh Harja ngoceak manilas lesan rup manehna ngarumpuyu sarta teu inget di bumi alam. Red Turangga kayuda masih keneh rago teu matak nyalempangkeun lantaran tetela gerakan-gerakan lawana geus bisa diungkulan kalawan tapis naker. Tapi barang ngarewet ka Intensari rada oge ngarasa luang. Jelas pikeun Intensari mah Suminar teh mangrupa lawan anu berat oge. Baku nama eleh pangalaman jeung eleh tapis dina ngatur tanagana. Buktina karembongna Suminar masih keneh tetep garang. Sedangkeun Intensari kawas-kawasna geus leuseuh. Sok sanajan dina seuseuhanna nama memangna Suminar anu mindeng kabenangan ku gempuran Intensari. Suara Karawang 103,2 FM. Kakara oge Turangga dina waktu harita deuk ngalengkah ngadeukeutan lawan. Teu disangka-sangka Intensari jol-jol ngagebut. Puguwe Turangga ngalenyapna lantaran sidik Intensari teh deuk terus diluluh. Tapi kakara oge manehna dek ngajengkat ngadeuketan maksudna dek ngabantuan Intensari. Mang Astahiam anu ti tadi gawena ngatukur nyaksian geus ngajorelat manten kagigireun Suminar. Ditepak punukna Suminar mali nyaho-nyaho leungeun ranggoas Mang Astahiam anu sabelah deui jojol ngarames kana buah holdina pisan. Susya Suminar nyarekan bari rikat manehna ngejat ti bebaranting.
Burileng panona mancok ka Mang Astahiam, bibirna mani ngeleper pangaruh amarah anu geus tepi kana puncakna. Kukitu teh mah dijewol permatina pisan, hiji hiasan anu pangpohara-poharana pikeun awewe mah. Sabot kitu Intan Sari geus ngagurinjal deui, paparahna mah dek terus maju nuluykeun hanca patelakna ngan kaburu dihulang ku Turangga. Ongkoh deui ngarasa panasaran hayang nyaho kumaha ketakna Mang Astahiam. Semuhun Nyai, keun bios lah serahkeun we yeuh ieu widadari teh nya. Heuh maksa teh widadari kalapetong teh nya kasih Mang. Mang Astahiam nyarita kituna teh bari ejeng ngahehe. Kuda-kuda nak meyekeh dina gerakan monyet rengkot. Aduh sia, kunyuk manut. Asu sia ha? Suminar nyaritana nepikeun karero, bakat ningku ngarasa nafsu. Amarahna geus teu bisa dikadalian deui, sarta jorelan manehna nyampeuk ke Mang Astahiam, pereupna maneh bulet-bulet bae dek dibenturkeun kana cukang irung. Awas gebel. Mang Astahiam bari rikat luncat ka gigir, Peletak neke kana tarang. Alah, asu sia. Dibariskan kokon siapa aing deuleu. Suminar nyarita kituna teh bari rikat ngagilek sarta jeung nyebrutkeun pereupna nu dibarengan ku nafsu anu ngagugudung. Ya, ayo lawan. Tapi tetela Mang Astahiam kacidak cingceungna teh mata clear nying hareupanana pikeun anu jadi lawan. Maneh narikat ngalalapkeun badana dina gerakan kunyuk nyumput. Jorelat kabelah kenca bari ngadongkangkeun leungeunna dek ngarawel cengkir gading. Suminar ngagentak ngagerakeun leungeun katuhuna dek dipake ngedet pigelang. Tapi Mang Astahiam rikat narik deui leungeunna ngabarengan gerakna leungeun kenca dironjangkeun ka hareup. Mangek kana irung. Suminar nyarekan ngirung, hiu ngahembatkeun leungeun katuhuna ka handap nu dibarengan ku nyebrutna pereup kenca. Gewel, deplek. Mang Astahiam bari ngagentak ngagunakeun gerakan bajing luncat ka tukang. Sarta dina waktu gempuran Suminar, dina waktu harita ngageblos, Mang Astahiam rikat ngangseron bari ngaronjangkeun leungeunna. Jelas tujuanana dek ngarebot gunung sakembaran. Anu tumerapna ka Suminar kapaksa kudu ngejat ngajauhan. Tapi Mang Astahiam rikat ngagunakeun gerakan aclok bangkong. Suminar ngagentak niheulaan ngadiuskeun pereupna. Mang Astahiam ngareundeup ngagunakeun gerakan monyet rengkot. Gewel. Manehna ngagero bari ngaronjangkeun leungeunna. Karawak teu salah deui ngarames buah holdi Suminar. Alah sia asup ya. Suminar ngejat di bebaranting. Jorelat manehna kabelah katuhu dek ngadodoho nyamber pundu. Tapi Mang Astahiam rikat ngagilek. Brek manehna ngagunakeun gerakan munding depa. Karawak leungeun Suminar
anu dek nyamber punuk nate harita ditewak sarta langsung dibetot. Sedangkan lengan kenca Mang Astahiam ngaronjang ka hareup. Asus ya setan, nang kurang ajar sih dulu. Suminar ngagirewek bari ngegentak nyentok leungeunna anu maksudna dek ngajaul ka tukang. Kapan keseneng Nyai Din kitu peta teh? Mang Astahiam bari ngalesotkeun leungeun Suminar atuh teu anta parah deui. Blak bae Suminar ngabebengkang kabawa ku betotan tanaga sorangan. Tusudi siapa ya? Tusudi aing mah tusudi najis ya. Suminar bari dikat ngajaul sarta teu anta parah deui ngan berbet bae manehna ngacir ninggalkeun pakalangan. Sangeuk meureunnan buah holdina kudu terus-terusan jadi sasaran anu jadi lawana. Toharja anu harita geus lilir tina kapaehanana korejat manehna hudang tapi lain narajang deui. Sakitu harita teh turangga keur bongo lantaran keur nempokeun Suminar anu jicir ti babaranting. Daregdeg manehna oge dina waktu harita teh lumpat sakalumpat lampet. Hatena lain deui ngarasa gigisna sabab nyata turangga teh tingkat pangabisana aya di saluhureun manehanana. Sedengkeun Pajarot anu masih keneh patutunggalan jeung Yuda mireungeuh anu ting balecir teh bet boga rasa diparabkeun. Ku kituna geus teu mikirkeun deui naon-naon corelah manehna luncat ka nu anggang anu saterusna ngaderegdeg ti babaranting nuturkeun Toharja jeung Suminar. Nakalakah ngapecir geuning ieu teh nah lain dek ngadakon dikeurengkeun ieu teh. Yuda nyorowo masih keneh ngarasa penasaran meureunnan dumeh patelakna tacan karuhan pamustunganana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang runtut raut jauh tina paceng kadang nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan silih anter ku kateuneng silih payungan kaludeng. Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Sakeutike teu nyangka bakal papisah. Bulan nyamber munggel tangkal pangharepan. Wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan. Indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya wilujeng kantun.